Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang kudu apal heula naon anu bakal dibaca dina rajah. Contoh, dibacakeun heula. Bismillah mimiti muji ka Gusti Nu Maha Suci. Kadua, Bismillah mimiti muji ka Gusti Nu Maha Suci. Anu katilu, Gusti Nu Maha Kawasa, Maha Welas, Maha Asih. Anu kaopat, Allah Nu Maha Kawasa bade maulang pepeli. Nah eta biasana nu kuring sok dianggo. Nah, nalika dihaleungkeunana Bismillah mimiti muji ka Gusti Nu Maha Suci. Haleungna sapertos kieu. Bismillah mimiti muji ka Gusti Nu Maha Suci. Kalimat kedua, sami kene mung kaluhur. Bismillah mimiti muji ka Gusti Nu Maha Suci. Kalimat katilu, Gusti Nu Maha Kawasa, Maha Welas, Maha Asih. Dihaleungkeunana, Gusti Nu Maha Kawasa, Maha Welas, Maha Asih. Anu kaopat, Allah Nu Maha Kawasa bade maulang pepeli. Dihaleungkeunana, Allah Nu Maha Kawasa bade maulang pepeli. Yuk urang cobian ngangge jentreng kacapi. Bismillah mimiti muji ka Gusti Nu Maha Suci. Bismillah mimiti muji ka Gusti Nu Maha Suci. Gusti Nu Maha Kawasa, Maha Welas, Maha Asih. Allah Nu Maha Kawasa bade maulang pepeli. Nah sakitu berapa insyaallah mungkin payun dina tahap anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.